Udah. Aya naon, ah? Teh rek ka Bojong Malaka. Ini lahi, san cilaka. Lain cilaka rek ka Bojong Malaka aya perlu kayak bejakeun ka teh ajengnya. Ini naon apa Heru teh beka cilaka kitu. Eta mah udah saliweng we ceuli teh. Ajeng teh ajeng. Aya perlu Pak Heru. Ka Bojong Malaka cilaka nyukuneun teh cager-cager ampun ceuli teh udah. Mudah-mudahan we urang doakeun cing sehat siga bihara-bihari we nya. Urang doakeun can bisa ngalong ka biriweuh anya. Au bi atuh wakilan abi lah nya. Can dahar can naon ieu saliweng wae. Ampun mangdag mah. Sok lah dara barang gawe ini ka itu ah. Entos satu area moal mah abi rek ka bumina ayeuna nya. Assalamualaikum. Ka mana? Pak Heru mah teu naon ampun Gusti. Ah, naon isu sia eta mah. Naon Pak Heru mah teu naon dieu teh. Aya we nyampak ngamandian hayam. Ieu siga nama eta mah isu manehna hayang diapkop. Walau papihan jelema ayeuna nya. Lain isu eueuh nu cilaka Pak Heru mah teu cilaka abi rek ka Bojong Malaka wartoskeun ka teh ajeng. Nya bieu teh kieu manehna teh moal. Kai ku itu maneh cenah. Sigana manehna ngambek beureu nya. Ku abi dibocorkeun gara-gara manehna isu kecelakaan. Beda-beda. Teu manang ampok beureu. Nya sanu cilaka eueuh. Geus ayeuna mah lamun misalnya nu cilaka, mending dipugukeun heula. Ulah langsung mentah-mentah gitu. Kela cicing. Jadi manehna cigana hayang boga amplop dinu eta teh. Hadir. Naon deui? Hadir. Aing mah. Teu aya nu nyarioskeun Pak Heru cilaka teu aya. Mang Udeg masalah denge wae. Abi teh ka Bojong Malaka, wartoskeun ka teh ajeng. Wartoskeun ka teh ajeng bade ka Bojong Malaka, aya perlu sanes Pak Heru, aya perlu. Oh, tadi jelaskeun. Ajeng teh ajeng, sanes ajeng teh ajeng. Oh, Bojong Malaka, sanes cilaka. Paingan sia kucing jalan. Oh, ka era. Hayang paingan biru-biru. Heueuh atuh. Abi rek angkat heula ini dia. Bade ka Bojong Malaka heula abi nya. Erakeun. Aing era Pak Heru mesti mah paingan.